Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bahasa Sunda. Saya akan membahas tentang acara adat tradisi Sunda. Sebelumnya saya meminta bantuannya ke teman-teman untuk subscribe, like, dan komennya di, di bawah. Oke. Miwano perkara adat tradisi. Istilah tradisi dina bahasa Inggris nyata tradision. Dina bahasa Latin nyata tradisio. Diteruskan atau diteruskan. Anu artina adat kebiasaan atau tali nu turun di kaluhun anu masih dilaksanakan dina pakumbahan. Maksudnya ada tradisi kebiasaan anu tos turun temurun tina nenek moyang tina zaman kerjaan Pak. Itu diturunkan ke ulang sadayana yang dilaksanakan ayeuna tapi ayeuna kan. Tradisi ningali atau ulikan atau folklore. Istilah folklore bahasa Inggris polak asalna tina kecap folk anu arti kumpulan atau gudang kan jeung rock artinya tradisi. Jadi folklore nyaeta kumpulan anu geus ditradisikeun dina acara khusus upacara-upacarana. Dina bahasa Sunda nyata tradisi teh kebiasaan nu diijikeun katekan adat kebiasaan nyata tata pola nu angger tur tumurun. Nah hiji keenggangan satuluyna min kana warisan nu datil jeung pakumbahan masyarakat. Nah, maksudnya nyata dina bahasa Sunda adat tradisi teh anu tos kebiasaan di dilestarikeun ku orang Sunda kumaha gitu kan tradisi kumaha dienggangan di masyarakat turun temurun di kerajaan-kerajaan ke urang sadayana nu geus still geus kabiasakeun ku masyarakat urang sadayana. Nah, rupa-rupa upacara adat tradisi aya seueur ieu contohna. Anu kahiji nyata adat nu nyiraman. Nah, di dieu nyaeta biasana siapkeun cai jeung kembang tujuh rupa disiram. Maksudna karena adat bisa adat nyariksa nu leuneuh, bisa adat nyariksa nu ngajuru gitu kan. Kita nyiraman disiram kembang tujuh rupa. Adat keduanya eta adat nyariksa nu leuneuh. Nah, diperiksa leuneuh teh ku paraji kumasi leuneuh gitu kan. Bahabulan gitu kan. Lalaki awewe gitu kan. Cobakan gitu kan. Anu katilu nyata adat nyariksa nu ngajuru. Nah, di dia ngajuru biasa nanti diperiksa naon anu nyeri gitu kan. Anu kaopat nyata adat mulasaran Bali. Nah, di teh biasana nguburkeun Bali Bali anu tos aya gitu kan dikubur dina eta cara adat sunatan atau jepitan biasana adat sunatan teh aya nu aya odong-odong atau tanah hajatan gitu kan. Terus genep nyata adat ngawinkeun. Nah, adat ngawinkeun seueur adat ngawinkeun aya nu tradisina
ngawel jeung saterusna seueur banget. Baik, pamikeun mah. Katujuh eta adat kapapaten atau adat panen. Nah, biasana baheula mah aya adat panen lamun kita teh adat panen teh aya adatna. Anu kadelapan nyaeta seureun tahun. Seureun tahun nyaeta selamatan ulang tahun gitu kan. Yang anu ka-9 nyaeta nyangka. Nah, nyangka teh kaduga-duga kira-kira teh adatna. Ke-10 nyaeta ruwatan bumi. Nah, jadi ruwatan bumi atau ruwatan jalma anu gaduh putra jeung putri, misalkan putrana 2 lalakina hiji gitu kan di putrana nu di ruwat gitu kan. Bisi aya anu suruan. Nah, suruan teh nyata bulan suro. Biasana ada adat khusus bulan suro. 12 nyata saparan. Dia saparan teh nyata bulan sapar. Nah, katilu nyata lebo kasan, nah, jadi syukuran. Tujuanna jekel jakel ngusir sarebu penyakit. Nah, bulan kita dia atau untuk atur nuhun pisan anu tos suping sadayana bilih aya kelepatan kahirupan tong hilap di subscribe, like, sareng komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.